insya Allah jangan hirup keluarga pribadi mah aya mantakkeun we jang batur saya ngumpulkeun bansos ternyata datang menang bansos ngumpulkeun KTP saya tanya kenapa saya dapat bansos Ustadz mohon maaf saya cuma membagikan saya datangan RW saya cuma membagikan datangan lurah ternyata cek lurah Ustadz harus tahu karena corona sudah merajalela bansos harus segera dibagikan sedangkan data dari warga itu telat datang asupna hese ngadatana maka pemerintah pusat mengambil jalan keluar untuk mengambil data 10 tahun ke belakang mantak nu menang bansos teh kadang-kadang nunggu maut ge menang bansos aneh eta karena naon cokot 10 tahun saya ditanya ku lurah Ustad maaf Ustad 10 tahun ka tukang geus beunghar can nya eta aing balangsak baheula mah menang ayeuna panahna ge balangsak heuh mantak menang deui cenah kitu alhamdulillah tah cuma kitanya saja sadar diri wahai orang yang mampu untuk diri sendiri kira-kira na mampu hiji ulah sok ngarepkeun bansos ulah sok ngarepkeun BLT di mana menang sedekahkeun ka jelema nu teu mampu eta nu bagus mah betul ongko cinta NKRI ongko NKRI harga mati tapi hirup hayang tina BLT mampu mah jang sorang belah sok ngarepkeun BLT menang BLT bikeun ka nu teu mampu satuju mobil gablek imah bogah yang menang BLT kesel aing nempon lagi pejaing tara menang aing kesel mah karunya di lemur abi RT kuat bargang gak cer aing stroke wae aya gering kunaon teu kuat ngadengin netizen kepada cema ih mali jahat ieu pae datana ce yayah menang ce mimin menang ce tati menang ce tuti menang ce maimunah menang moe maneh tutung sia eta mah aya datana RT nanya ka pamajikana ma aya naon bapana ieu nu saha bansos hiji geuning candek can kaluar eta mah nu maijah kunaon teu dicokot maijah keur kurang sehat anterkeun juga ditu atuh ieu ba RT lempang bae mamawa bansos ka imahna maijah nepi di mama ijah assalamualaikum keluar maijah muka ke lawang panto cekrek malara tah ieu Pak RT nunggu hak menang bansos mah suara pantona kadengi malara panu beunghar mah moal kitu pantona teh plaktuk gablek ngan dapurna koret paingan gablek koret sama hirupna atuh datang assalamualaikum waalaikumsalam saha di luar RT mah alo aya naon RT kae mah aing aya naon lain mah sehat awak mah cager naon nu gering dompet kunaon eueuh 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 pemasukan ari sahabat teh usaha kitu mah boro usaha aki-aki eta mah kabeukeun lagi nguseup wae atuh nguseup ke menang lauk lumayan mah tara menang ayeuna mah nguseup ke tara menang lauk kunaon laukna mah make masker nu ge lauk make masker mah sok aya-aya wae ngomong teh lain maneh RT kae mah aing aya naon yeuh nganterkeun bansos ti saha tina corona ya Allah geuning corona teh bager didoakeun mudah-mudahan corona sing panjang umur iya kang nu mantak lila anggeus nama eta doa nini atunya masya jaga lisan kita jangan melukai hati orang nu katilu cuci tangan sing loba bebersih wudu minimal lobana insya Allah jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala yuk jadikan momentum peringatan maulid Nabi diayakeun ayeuna mudah-mudahan rengsena acara orang bisa menteladani akhlak baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam seueur mereka nyaritakeun akhlak Nabi mah seandainya tangkal awi di alam dunia dijieun pulpen cai lautan dijieun mangsi jangan gambarkeun kamuliaan akhlak Nabi moal aya hiji pun anu bisa nyatetkeunana bakal saat cai lautan bakal beak tangkal awi di alam dunia untuk menggambarkan kemuliaan akhlak baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana diantawisna orang carioskeun we karakter Nabi dan pengikut Nabi para sahabat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum
hartosna wallahu alam bil murad. Doakeun ibu sim kuning sing disehatkeun ku Allah, amin. Jadwal masih ada 130 panggung deui nepi ka bulan Desember siang malam dina Oktober, makana ieu kabagianna Jumat pada Jumat tadina marek ngosongkeun. Nah itu ditarima pan aing ge butuh sarua kitu inti namanya. Jadi ngosongkeun. Kebetulan malam ini saya jadwal Karawang, jadi sajalur balik masih kena aman. Perjalanan cuma 3 jam. Namun di jam 5:30 pun masih kaburu jam 8 geus standby di ditu. Doakeun ti Karawang langsung ke Pandeglang. Pulang-pulang ke rumah hari Kamis. Doakeun sing kuat sing sehat, amin. Di Pandeglang 4 hari terus, siang malam Pandeglang terus, ditutup di Subang dina malam Kamis, Kamis isuk Sukabumi, di Sukabumi ke Garut, di Garut ke Cirebon deui, lamun aya nu manggil di Cirebon. Kalamun eueuh mah eueuh di imah we cicing berarti nya. Tuh Masya Allah. Hartosna wallahu alam bil murad. Tingali karakter Nabi jeung para sahabat yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikuti jalan juangnya Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, keras mereka terhadap orang-orang kafir. Maka orang dia lamun bener hayang cinta ka Allah, patabiuni tutur ke Nabi dengan cara apa? Karakter Nabi sing keras ka orang kafir. Ustaz siap, pokoknya isukan mah ya orang Kristen dicabok wae pokona mah. Ta eta mah lain keras tapi kasar. Islam itu rahmatan lil, tidak mengajarkan kekasaran tapi mengajarkan kekerasan. Beda keras jeung kasar mah. Contohan supaya kaharti di sini salah gunakan ieu bahasan. Ibu punya suami keras bagus, boga salaki kasar goreng. Ibu reka pasar teu make tiung salakina ngadat, mamah reka mana? Ka pasar bapana pake tiungna harareud. Tah eta bayeng pararan ararat budug sirahna meureunna. Cek cara ge teh geulis ulah lamun teu daek make tiung mah. Bapana sakedeung ieu ka pasar ge, najan sakedeung sehelai rambut yang terlihat oleh orang lain yang bukan haknya melihat rambutmu sayang. Ingat, satu helai rambut itu akan menjadi ular nu bakal matokan sirah anjeun ke deui kiamat. Daripada engke maneh dipacok ku orai, mending ayeuna dipacok ku akang. Nah itu suami yang keras, bagus keras mah. Naon sababna? Sababnya ka pamaji karena mutunya mah diantep salah disik pamajikan disisanya disiksa. Kan inget laki mah boga ayat ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari panasnya api neraka. Lamun keras bagus salaki ka pamajikan, sababnya nyaah. Lamun kasar goreng. Tuh kosi Rizky bilang kasih Lesti nyabok nyekek cenah eta oge nya. Ulah wae urang mah teu kudu pipilueun nya. Wingi kesama kasal kasih Rizky teh da nyabok na wanina ka awewe. Coba wanita ka lalaki, bener teu? Awas hati-hati Pak, jangan jangan ringan tangan terhadap perempuan, betul? Kenapa? Karena penciptaan seorang Hawa kapungkur bunda Hawa nyata indung urang dicokota teh tina tulang rusuk Nabi Adam, lain tina tulang suku. Kenapa? Wanita diciptakan bukan untuk diinjak-injak tapi untuk kita lindungi dan kita sayangi. Benar teh Bu? Ayana awet teh lain yang disiksa tapi untuk dicintai bukan untuk dikhianati, betul? Tuh nya betul atohkeun berarti kitu mah nya. Eta kasar. Ece perkara biasa, salaki ngadatna edan-edanan, masak angen kurang uyah. Ece saya tanya, masak angen kurang uyah dosa henteu? Atuh henteu tinggal nguyahan deui we. Tapi salakina molotot. Maneh rumah tangga 7 tahun teu bisa nyeun angeun acan ngan kurang uyah we, kurang uyah. Teu kabeh uyah lain, balikeun 7 truk. Nu kitu makas. Nyeri hate teh dikitukeun. Jawab sing kencang mumpung salakina hadir. Jangan ogenya. Kenapa? Wanita itu tidak boleh disalahkan, mau dibenarkan boleh. Kenapa? Wanita itu manusia yang lembut. Kuat sote awewe mace akang ngais orok, kuat sote kukumbah, kuat sote sasapu, kuat sote ngurus imah, sentak saeutik jatuh ke kesemangatan hirupna. Benar teu Bu? Saya oge tong dokter sentak angen kurang uyah bejaan gelis ku ngeunah-ngeunah teuing ieu angeun komo mun diuyahan deui saeutik berarti angeun kurang uy. Tapi bahasana kitu genah teu kadengena genah nyokot sendok
nyopot uyah akang sakieu seur teuing sakieu salit teuing sakieu tanya sok cekap adukeun geulis diadukeun ku pamajikan urang teh cobian akang mangga geus cobaan ku salakina kumaha raosanana masya Allah nikmat luar biasa gara-gara uyah napasnya lain gara-gara